Kasugri para wargi kumaha ramang mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Satu cantik kawitan semikuring umajakan utajan subscribe maka diklik tombol subscribe na teras like teras komen teras aktifkan notifikasina supaya semikuring makin semangat tina ngupload cerita-cerita Sundana. Kana perantau subscribe hatur nuhun pisan mudah-mudahan berkah kangge urang sadayana. Pada kaum dangu saya semkuring yang kena punten margi kadangu suara keresak-keresak panginten itu nuju hujan di enjing kene nugikeun ka ayeuna masih kene hujan alhamdulillahirabbil mudah-mudahan i hujan teh hujan berkah katunya hujan rahmat kangge urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga urang lajengeun bae jejer cerita Sunda Jawara Pedang Emas dina bagian anu ka 47 na derah kasadayana maranco. Suramanuk harita teh cing carwit dina tetangkalan. Ayuhan darah harita teh ngagandeung lempang teh karempan. Samemeh mengkul ka jalan sawah ayuhan darah ningali aya anu keur ngarumpul. Buru-buru harita teh ngadeukeutan. Aya naon mamang? Ayuhan darah harita teh sasaleke hayang ningali teh kadeuketan. Barang breh teh aya anu keur ngagukuk ceurik. Kunaon itu Pak RT? Ceurik geuningan berjamaah? Budagna nu katelah Nyi Anum jeung Nyi Satim leungit Nyai. Poe kamari teh mandi di wahangan, tapi ka ayeuna can balik-balik. Tos dipilarian atawa napi teu acan mamang? Atos Nyai. Mamang bieu ka wahangan, ngan mangge bajuna we hungkul. Jelmana mah duga ka mana? Teu aya duga ka mana eta teh Nyai? Kan ku abdi urang ngriksakeun, tenang we bibi. Doakeun we abdi sangkan hasil. Ayu Andara terus lempang ninggalkeun anu keur ngarumpul. Sageus aya dina kotakan, pelesat Ayu Andara harita lompat sangkan tere tepi ka wahangan. Terila Ayu Andara tepi weh ka sisi wahangan. Ayu Andara harita ngagunakeun kakuatanana sangkan bisa manggihan Nyi Anum jeung Nyi Satim. Pelesat Ayu Andara harita teh ka belah wetan. Ayu Andara ujug-ujug bisa we ngagunakeun elmuna sok padahal teu latihan heula. Badanna rampang lir ibarat kapas bae. Takung sinila tapi we kadeukeuten tangkal jengjen. Cerik dua suku Ayu Andara harita napak. Ayu Andara ningali aya dua jalma ke bawah ku cai wahangan. Cai wahangan lumayan tarik harita. Bada dua jalma teh angkleng-angklengan kadang masuk ngalalep pucung cedak harita teh kana batu. Ayu Andara luncat cileung ka layang. Celak harita teh nincakan batu. Cileung ka layang, siet kap-kap. Dua badan jalma anu palid harita teh tewak. Cileung blesat. Tidila oge geus aya di sisi wahangan. Dua jalma harita teh digolirkeun dina jukut. Ayu Andara colohok tetela dua jalma anu palid teh Nyi Anum jeung Nyi Satim. Buru-buru Ayu Andara harita nyabak urat nadi dina pigeulang leungeun Nyi Anum jeung Nyi Satim. Tetela kaketegan keneh ngan lemah. Ayu Andara harita ngagunakeun elmuna sangkan cai teh kaluar tina padaharan dua wanoja. Siap-siap Cai kaluar tina bahamna. Ayu Andara harita ngagunakeun jurus rongkah cai sangkan cai kaluar kabeh tina padaharan Nyi Anum jeung Nyi Satim. Ohe-ohe kedua wanoja teh harita utah-utahan. Siap-siap Ayu Andara mereta nagal sangkan Nyi Anum jeung Nyi Satim jag-jag deui. Terila dua dana harita teh nyaha beunta ret ka Ayu Andara. Dua dana terus cina diuk harita. Dua dana mimiti lamah hulang-hulang. Sageus rada lilamah pangacianana pulih deui pok Nyi Anum harita. Ayu, anjeun anu nulungan kuring. Padahal mah teu kudu ditulungan. Keun bae, kuring duaan mah paeh lantaran kuring geus digadabah ku jalma jahat. Hidup oge teu aya gunana. Saha kitu anu geus ngagadabah kahormatan ece duaan teh. Jalmana make jubah hideung.
anu hiji di mah make jubah hejo eta jalma teh kacida biadabna mun ece bisa kana silat diremukeun bobogaana ge tuma jalma kitu mah ngan bisa nanti ngancurkeun masa depan wanot cawe tutumaneun kitu mah nyai. Ayu Andara ngarti yen anu dimaksud ku sujubah hideung nyatana jalma adu geus maling dirina. Masih untung Ayu Andara mah salamet. Tenang ece, teu kenging bunuh diri. Bunuh diri teh dosa ece, hayu ena mah urang mulang. Hidung ece duaan teh keur careurik. Tenang we, ngeunaan kejadian ieu mah ku abdi bakal dirahasiakeun. Abdi mah yakin seueur pamangget anu mikah hoyong ka ece duaan, sing sabar, sing tawakal ece. Dina hiji mangsa mah jalma jahatna bakal beunang, keun ku abdi urang ringkus. Duanana rada biar marah mae sabadana ngadenge ceritaan Ayu Andara. Kerebek-kerebek harita teh suara padaharan Nyi Anum jeung Nyi Satin kerebekan lantaran lapar. Ti berang kamari can dahar tug nepikeun ka danget harita. Ayu Andara surut terus ngadeukeutan cai wahangan. Dua leungeun Ayu Andara diasupkeun kana jero cai wahangan. Aneh atuh da, lauk-lauk teh harita ngadeukeutan, kaplung lung. Lauk teh dialung-alung ka sisi wahangan ku Ayu Andara. Eta lauk teh lumayan gede, jumlahna aya kana 12 siki. Sanggeus cukup ngalaukna, Ayu Andara teh harita teh mirun seuneu, cegur. Seuneu teh harita teh ruhai, perepet lauk teh dibeuleum. Gancangna ieu carita, sanggeus wareg ngadaharan lauk tiluanana harita teh mulang ka imahna. Satepina ka imahna Nyi Anum sararea harita ngarasa bunga. Nyi Anum jeung Nyi Satim balik kalayan salamet. Gabrug-gabrug ku indung bapana, ku indungna harita teh dirangkul bari jeung reumbai ku Cimata. Sabenerna kitu mah Ayu Andara mah ninggalkeun eta patempatan balik ka imah ninina. Tunda Ayu Andara kibari urang kocapkeun ka tempat sejen. Di tempat sejen harita teh aya 2 cirim cing curilat, ceneng curilat kalayang, pelesat. Lumpat dina tata gerak anu gancang. Terilat celik-celik napak ka dina lemah. Duanana terus lempang muruk ka jero lembur. Saha eta jalma teh? Teteh Laruda Aji jeung Mbah Pandi. Laruda Aji jeung Mbah Pandi ngamangsud deuk manggihan Aswina di lembur asem. Sanggeus lempang sababaraha menit tepi weh ka warung nama Edo. Laruda Aji uluk salam sababaraha kali teteh la teu aya anu jawab, teu aya anu ngajawab. Sapertos nama nuju teu araya jang. Da geninganan sepi kieu ye. Ceuk Mbah Pandi harita ngabejaan ka Laruda Aji. Mun kitu mamang, kedah ka mana miladanana tos kieu mah nya? Rada bingung ya abdi ye. Keur kitu torojol aya nu datang hiji tangtungan lalaki kolot. Pok harita. Ujang bade nepangan ka Baomed sareng Aswina nya. Mun abah. Dua dinten ka pengget aya jalmi jahat ka dieu. Nyatana mun rapati ngan untung buru-buru dilawan ku Baomed. Aswina sareng Maedo mah angkat ti dieu sareng anu namina Ujat. Dugi ka ayeuna can mulang deui. Duga ka mana tah tujuanna nama abah oge teu apal. Laruda Aji jeung Mbah Pandi silih tetep. Kapali mana angkatna abah? Kapali ditu tuh. Panggawe da madaroskeun mamanawian tua kampung di lembur anu itu teh uningeun. Mun mangga abah, kula duaan mios. Leos Laruda Aji jeung Mbah Pandi ninggalkeun imahna Maedo. Duanana lempang sanggeus rada anggang mah curilat sangkan teh tepi ka lembur anu sejen. Gancangna cerita Laruda Aji langsung nepungan pupuh lembur Cimala nyatana Mang Utang. Mang Utang harita mah kapaksa ngabohong sok bisi Laruda Aji jeung Mbah Pandi teh jalma jahat. Dibejakeun ku Mang Utang mah teu aya anu datang ka dinya. Nya kulantaran teu aya tapak lacak geunaan Aswina, duanana harita cing jurilat tinggalkeun eta patempatan. Beja geunaan tarung jago ku Laruda Aji jeung Mbah Pandi oge kadenge.
dina waktu nama Ruda Aji jeung Bah Pandi pasti bakal nyaksian. Cileng-cileng curilat tuanana harita sing blesat dina sela-sela tatangkalan. Keur kitu curilat harita teh aya cirim ngahalangan Ruda Aji. Calig harita teh napak dina taneuh. Ruda Aji jeung Bah Pandi pancunangtung bere jeung neuteup ka cirim anu ngahalangan jajalaneun. Pok eta cirim. Cicile udang panggil deui Ruda Aji. 2 tahun gak tukang sia lolos tina sedangan dewek cing babaturan dewek. Tapi dina waktu ayeuna mah sia bakal modal kuleungan dewek. Teteh eta jalma teh si Godri. Ruda Aji tetep tenang dina sikapna. Godri, halus nama anjeun tong milampah jalan salah. Mimiti ayeuna eureunaan kajahatan ganti ku tindakan anu bener. Gandeng si geblak. Ya. Dua lengan si Godri harita didorongkeun ka hareup. Kelabuk aya angin harita. Ruda Aji rikat ngaduan ku jurus anu sarua Cileger. 2 kekuatan angin harita bantrok. Tatangkalan cing pelondong daun-daun rabeng ka jamantara. Siat dina 2 lengan si Godri aya sini ngablosat kana badan Ruda Aji. Kolepat Ruda Aji harita pindah tempat los siat jeger kana tangkal kai. Hiuk Ruda Aji harita najongkeun suku katuhuna kana puculan si Godri. Si Godri nakis ku leungeun katuhuna hiuk das. Calik deug si Godri harita teh mundur terlengah. Siat Ruda Aji harita ngajajak dadana si Godri. Si Godri rikat ngagunakeun jurus selebur bumi pikeun nakis sukuna Ruda Aji. Cileger. 2 kekuatan harita bantrok. Cuali celik Ruda Aji harita napak dina taneuh. Calik deug si Godri harita teh ngacalik deug mundur terlengkah. Ngan sakit tu kekuatan Aji teh Godri. Sagunakeun kabianana tong asa-asa. Kukulatang teu bakal itada. Sok gunakeun. Keuneuk banget si Godri dina waktu harita. Bah Pandi anu teu tadi nyaksian kakara apal kana kahebatan jurus pancarongka. Sombong sia Ruda Aji. Tada pangasa. Tada ieu pangawasa deuk ieu. Tada. Raketak si Godri harita teh ngagunakeun jurus rongka bumi. Gebrig. Suku katuhuna harita na jerak bumi. Ruda Aji sarua ngagunakeun jurus rongka bumi. Cileger. 2 kekuatan bantrok. Tanah di harapan si Godri jeung Ruda Aji harita jadi nyeblok. Cileger. Tanah papurisat. Siap angin harita ngablosat tina leungeun katu si Godri. Siap cileger bantrok deui. Siap rongka seuneu ngablosat. Siap blesat. Ruda Aji ngaduan ku jurus anu sarua cileger. Sorana handaruan. Siat Ruda Aji harita ngabatek jurus pancarongka. Siat sat. Badan Ruda Aji dikuliling ku jurus pancarongka. Di luhur rongka gunung bentuk teh bebatuan ngagulung muter. Di sisi belah kenca angin jeung seuneu ngagulung. Di sisi belah katuh taneuh jeung cai ngagulung. Si Godri nu kitu mah ngarenjak oge kakara harita nampa jurus pancarongka dina kakuatan anu hebat. Mun rapat oge teu pernah ngagunakeun jurus pancarongka dina formasi seperti itu. Hayo Godri gunakeun deui jurus pancarongka milik anjeun. Sing saha nu unggul? Sing saha nu unggul mun bantrok jeung jurus pancarongka milik kula. Buktikeun. Urang buktikeun Godri. Rakatak si Godri ngabatek jurus rongka seuneu. Siat. Seuneu sing blesat tina 2 dampalengan si Godri. Siat jurus rongka cai aktif ku serangan mapag jurus rongka seuneu milikna si Godri. Hiuk. Pas. Seuneu jadi pareum. Si Godri kaget anu kacida ilmuna Ruda Aji hebat pisan. Hiuk. Rongka angin ngablesat kana badan Ruda Aji. Hiuk. Rongka seuneu ngablesat kana badan Ruda Aji. Rongka gunung. Siat hiuk. Rongka bumi jeung cai oge sarua. Siat. Jurus pancarongka Ruda Aji mapa kana jurus pancarongkana si Godri. Hiuk cileger. Suruna kadenge cing cileger, cing cilegur. Si Godri terus-terusan harita nyerang ngupak ngapik badan Ruda Aji. Sakabeh serangan si Godri dipapa ku jurus pancarongkana Ruda Aji. Eueuh hiji oge jurus anu keuna kana badan Ruda Aji.
Bekililah tenaga si Godri teh harita teh bekilise. Hiuk luda aji harita nyerang gunakan jurus rongkasena. Sedana keluar tina dua dampalangan luda aji lain sena biasa. Warnana teh beda, nyatana warna hidung. Siat belesat. Si Godri kaget harita nempuh sena warna hidung. Sadar kana eta kayaan, cilung loncat ke belah kenca, juger sena kena kana tangkal kai. Cegur perepet pes. Ngajak luda aji di pareman sangka teu mapai kana tangkal kaya anu sejenna. Siat belesat. Aya seuneu deui kana badan si Godri cileng ieu plos, hieu cileger pes. Seuneu parem deui. Dina tata gerak anu gancang lir kilat luda aji harita teh geus aya di hareupeun si Godri. Hiu perep ka luda aji harita nangal pisan dina dada si Godri. Hiu cioblot, cengkang kalayang geuda baut. Si Godri harita teh bebeut kana taneuh. Karasana ku si Godri panas ngaliara kana sakujur badana. Si Godri harita ngunal hudang, dua perona neuteup ka luda aji anu nangtung ngabedega. Godri, geura eureunana milampah kajahatan. Dosa anjeun geus loba. Ayeuna waktu nu pas pikeun anjeun mabalik pikir. Mun anjeun mabalik pikir ayeuna maka kula bakal ngahampura kana sakabeh dosa-dosa anjeun. Anjeun anu boga dosa ka guru kula. Guru kula nyetana Ki guru geus dibodaran ku anjeun. Anu kudu nama mabalik pikir teh anjeun udah aji. Mun anjeun ayeuna jadi babala di kula, jadi babaturan kula, maka anjeun diampura ku kula. Ceritaan si Godri embung eleh. Hate si Godri teu asli ibarat batu, teu hayang di pepatahan aestu hidupna teh sakahayang dirina. Sia urang teruskeun di tarungna Rudaji. Dewek cara bahasa eleh, urang buktikeun sia di antara urang anu bakal ngejolor jadi bogang. Cacap si Godri cumarita siat saat aya dua batu ngablesat kana tarangan si Godri. Kilek plos, cileng plos, kilek plos. Calik harita teh nampak ke dina taneuh. Siat saat Taneuh harita teh ngadadak ngabulan kana dua suku si Godri. Sadar kana eta kayaan buru-buru ngawateg jurus rongkah bumi cileger taneuh anu ngabulan ancur papurisat. Siap aya seuneu hideung harita teh kana dada si Godri. Lenyap si Godri harita teh ngalenyap. Buru-buru harita ngalabuhkeun diri kana taneuh. Geblug plos seuneu hideung teh keuna. Siap taneuh harita nyorongku juger kalayang. Badan si Godri harita teh ngalayang ka jamantara. Aya kana 5 meterna. Buru-buru harita teh ngawatek rongka angin. Pelesat si Godri harita teh ninggalkeun eta patempatan. Si Godri geus teu untupan kudu nuruskeun di tarung lantaran dirina ere jajaten ku Ludaji. Ku Ludaji si Godri henteu diudag. Mereka kesempatan sangkan si Godri bisa pabalik pikir. Ayo mamang, urang teruskeun di lampah. Mudah-mudahan we si Godri teh bisa pabalik pikir. Nya sabada kitu mah. Pelesat Luda Aji jeung Bah Pandi ninggalkeun eta patempatan. Kasugri para wargi cag urang tunda heula Luda Aji. Kiwari urang kocapkeun si Jubah Hideung jeung si Jubah Ijo anu geus hasil mawa pedang iblis. Jelang-jelang blesat warna harita tecing blesat ngajugjug ka padambukan guruna. Di perjalanan si Jubah Ijo ngeureunkeun lengkahna. Kang, eureun heula Kang, euy. Aya diskusikeun eureun. Rag si Jubah Hideung ngeureunkeun lengkahna. Celing-celing duanana harita pancun nangtung dina taneuh di pileubeungan. Pok si Jubah Hideung harita. Aya naon ye? Ngeureunkeun lengkah sagala. Urang kudu kagancangan ieu sanganteun tepi ka parobokan si guru. Kira Kang, aya obrolkeuneun. Eta pedang iblis teh kumaha Kang? Dik dipasrahkeun ka si guru atawa kumaha teh? Ya memang sakuduna kitu. Kudu dipasrahkeun ka si Abah. Kumaha ieu teh teteh satuju ieu teh? Jujur we kula mah kurang paruju Kang. Harusna mah ku urang we cekelan tong dibikeun ka sasaha. Nyekelan pedang pilih genti Kang. Poe ayeuna akang poe isukan kula. Kumaha Kang satu junte Kang?
Ayo namun dibikin kasih abah atau modenan anu bakal ngawasa dunia kejawaraan teh si abah. Urang geus hese we. Jadi jawara pilih tanding teh keur manggeus hese teh neanganana. Menangkan ieu pedangna hese. Dar we dibikin kasih abah kalayan gampang. Sok we pikiran ku akang. Si abah mah teu capena naon. Urang anu capek mah Kang. Si Jubahideung ngahulang mikiran ceritaan si Jubahejo. Dipikir-pikir asa kapikir, aya benerna ceritaan si Jubahejo teh. Pok si Jubahideung, Tapi kula mah sieun ku si abah euy. Jeung di urang can bisa ngawasa ieu pedang. Kula yakin si abah guru. Oh, geus boga rancang pikeun ngawasa dunia kejawaraan ku ieu pedang iblis. Urang selaku muridna kudu nurut kana jadi guru aja. Ulah sampikeun ka urang hianat. Ngadenge ceritaan si Jubahideung kitu, si Jubahejo ngahuleng. Rada kurang panujubikeun si Jubahejo mah. Palabadi si Jubahejo boga niat hayang ngawasa pedang iblis kumacerna oge asal hasil anu dipimaksud. Ayo aye urang balik. Ayo buru. Cerilat si Jubahideung harita lompat ti heula. Jadol teh. Dewe kaya ngawasa eta pedang. Si Jubahideung mah dengar-dengar ti dasar kelo emah. Cerilat si Jubahejo oge harita teh nuturkeun ka si Jubahideung. Waktosna parantos Epkom dangu. Insyaallah dinten enjing urang teraskeun dina bagian anu ka-48. Sumangga urang jengkatun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.